Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng dongengna Mang Oded anu jumantara di Oki channel sareng tong hilap subscribe-nya subrek. Atur nuhun, alhamdulillah dina dinten ayeuna tiasa ngadongeng. Alhamdulillah pasien kesehatan sareng mugi pamirsa sadayana di bumi cing di kesehatan oge sareng digampilkeun rezekina amin ya rabbal alamin. Atuh mangga urang lajengkeun kana guaran anu salajengna nyaeta Si Buntu Jago Tutuka. Mangga prung sanggeus jauh Bahrawi eureun terus diuk dina batur panona ngaliuk deui ka jalanan anu ieu diliwatan ingis pamardaka nyusul manehna lamun kasudinta jeung adasi mah pamardaka teh mah kitu kieu sabab maranehna mah ukuran kababawa eueuh patalina jeung pamardaka salian tinggalkeun kacapek bari sakalian ngadaguan sudinta jeung adasi acan oge tiis kesangna di kajauhan katingali sudinta jeung adasim teu lalumpat ngan leumpangna ngagerdi gerusuh saenggeus deukeut sudinta ngomong, aduh aka mah teu puguh bet ninggalkeun kuring sagala hampir we kuring duaan ngababatang pokna bari get diuk nangunyar. Ari kemaraneh mamoalna naon euy si mardaka teh nu mata kuring ngabelecet we tetela masih kuat si mardaka teh nah lamun tenaga kuring teh beak mah basa tadi di pakalangan si haram cadu teuing kuring kudu mundur tembal Bahrawi ngahuntu mikeun ka era namun tadi kuring nulungan geus pasti leungeun kuring buntung we cek Bahrawi bari big brig ngabirigidi hutan sahanya gitu utas nulungan teh ada Asim nanya semu heran nah eta teuing bubuhan uring oge helok asa teu kaharti teu kahonda ku aka asa teu kaharti ku pikir teu kahondar ku aka aya anu adon suka bebela bari jeung teu kanyahoan jirimna ceuk Bahrawi bari tarangna katemung karung waboa nu nganggeuleuh di dinya kak sobat kitu gorobas teh ti pelebah rungkun aya nu ngagorobas atuh lain deui reuasna Bahrawi jeung sabalad-baladna teh tiluana pating garajleng katingali beungeutna anu ting puringis pucung si Andi mucung bari jeung seserengehan neuteup kana tiluan balik kitu gantawang eta Bahrawi boromah maneh teh teu geus dibuburanjat tok sieun nu ngagorobas teh pamardaka kari anu ngagorobas Andi budak anu tadi manehna ditalipak kunyuk sia ada nunutur aing kurang ajar si lain naon maksudna sia ngarorowas cek Bahrawi molotot hampura bah uten apa teh uten apa cek si Andi lelewana teh estu mata kahudang amarah sugan aing kudu ditampol ye mangpruk Bahrawi tetep ngebeskeun ka keuheulna
Ulah abah, ulah galak gitu. Dan kaduangan hunkeun ka kuring teh. Lamun tadi kuring teu nulungan, pasti tah leungeun abah. Geus ngalaman nasib siga leungeun kuring. Ceuk si Andi bari ngacungkeun leungeun rencana anu buntung samet pigeulang. Satuluyna manehna ngadongkang batu sagede indung suku. Terus tetanggaan kebenaran di dinya aya tetanggalan buah limus anu keur meujeunna leubeut. Pelawar we si Andi nalenggor buah limus anu nenggang. Sakali nenggor meureunnan beneran pisan eta. Kepuk eta limus teh murag. Maledog limus sakitu wae. Sakitu luhurna oge babari teh pikeun kuring mah nengor leungeun anu keur nyakel bedog. Nu keur nyakel bedog siga tadi. Ceuk si Andi balik ngahehe. Bahrowi kacida helokna ningali wawasen si Andi teh. Jadi maneh tadi nu maledogeun batu ka si Mardaka teh. Aduh nuhun jalu. Kumaha bapak kudu mulang tarimana? Bahrowi nanya. Nya eta we sakumaha kasauran Andi tadi. Jadikeun Andi murid bapak. Ceuk si Andi bari neuteub seukeut. Be, jalu lamun hidup rek ku guru mah sanajan teu dipenta oge. Maka sasaha gubragna kabeh emu panemung bapak teh. Hidup bakal jadi ahli waris sakabehmu. Sabab bapak teu boga anak. Hayu, rek milu mah ayo. Bahrowi ngomongna teh rada bari ngadeuketan terus ngusap-ngusap sirah si Andi. Ngadadak timur rasanya tur deudeuh. Petana langsung robah 180 derajat. Manehna ngarasa kahutangan budi kana jasa si Andi anu kacida gedena. Lamun seug tadi leungeunna puntung geus pasti manehna bakal menandangan kasusahan anu kacida. Bakal ngabuntutkeun bangkong mugagkeun usahana. Sabab pikeun manehna anu kasababna babadog jeung rarampog. Lu pasti kudu boga anggota badan anu sampurna. Pamirsa sadaya, teu kacatur kumaha obrolan Bahrowi jeung si Andi. Cindakna poe eta teh si Andi jadi muridna Bahrowi. Si Andi dibawa ka hiji tempat anu ngaran Gajah Ngambung. Anu peranana di sisi Gunung Haruman anu masih hara-haraeun. Harieum sarta meh jarang kasabak ku jalma. Teu meunah sabah kaayaan pantepatan nu kitu teh kacida. Cocokna lamun dipake tempat penyumputan. Bahrowi, Sudinta jeung Adasim kaopatan si Andi nikreuh leumpang sakapeung kukurubutan nyorang raramatan jalaneun. Si Ruyuk Satia nuturkeun bari teu leleh ngagelik ti luhur. Sabenerna mah teh mantas lamun eta tempat disebut lemur, teu pantas lamun disebut lemur teh. Sabab kalinya ukur aya 3 imah anu jarakna jauh. Anjog ka hiji imah aya anu persis palebah memunggang leuweung ti handap mah. Teu katingali di dinya aya imah anu buruanana lega tur raresik. Si Andi anu saja jalan katingali jigrah pisan teh langsung ngarasa betah. Isukna lantaran ku ayeuna mah Bahrowi teh acan aya rencanana naon nya manehna nyumponan ka hayangna si Andi. Poe eta si Andi ngamimitian diajar mimiti nama gerakan dadasar we nu dibere teh. Ari si Andi anu memang kacida calakan geus mah manehna boga dasar anu kuat nya dina sakali ngajarkeun teh langsung apal. Hal eta tangtu kasida matak pikabungaheun pikeun Bahrowi mah. Manehna beuki gede hatena dina ngajarkeun teh.
Bahrawi anu memang geus nyiapkeun si Andi pikeun jadi andalanana teu kagok dina ngetrukeun sakabeh ilmuna teh. Manehna boga rencana sabab mimitina mah anak buahna teh loba, tapi kulantaran loba anu misahkeun maneh seperti Adria anu ayeuna geus teu daek milu sagedeun ti eta dina urusan babadog jeung ralampog teh loba pisan saingan. Sanajan bener kabenehan mah teu sapaham, tapi ari dina urusan rezeki mah tara ieu aya nu daek ngelehan. Ku kitu deui Bahrawi dina ngagemlengna teh teu kagok. Samalahan si Andi teh dibere pengajaran kilat anu tujuanna sangkan hiji poe sanggeus narengse reureuh latihan. Bahrawi nyalukan deui si Andi. Jalu, kumaha masih sanggup nuluykeun latihan teh? Nanya Bahrawi. Mangga, Pak, siap. Bener. Nya, Bah, siap. Si Andi ngejawabna haget naker. Be, meni eueuh kacape si Andi. Tadi teh aya 5 jamna latihan, ayeuna geus rek deui. Sudinta ngahareos ka Adasim anu teh tadi anteng nyerangkeun tina golodog. Bener euy kata Haji aing oge calakana teh masih Adasim. Andi bawa bedog sakalian. Andi bawa bedog sakalian. Cokot tuh nu ngagantung dina bilik, cek Bahrawi. Bari panona ngarindat ka Sudinta jeung Adasim si Andi. Ani bawa bedog sakalian. Cokot tuh nu ngagantung dina bilik, cek Bahrawi. Bari panona ngarindat ka Sudinta jeung Adasim si Andi. Anu kakara oge turun tina golodog. Teu loba tatanya manehna malik badan terus rek asup hadeut ka jero imah. Pas ngaliwatan ka hareupeun Adasim jeung Sudinta anu keur cari ngogo di buruan. Si Andi kaget sabab teu gugur teu angin Sudinta jeung Adasim meh barangan sakilat ngahiukeun peureum na ti kenca katuhu ngala ka kemplong si Andi. Cek ejeran matang tu eta peureum Sudinta jeung Adasim teh bakal ngahanca ka kemplongna. Tapi harita lain dikieu narewasna Adasim jeung Sudinta, si Andi nyingcet manehna ngekentuskeun leungeunna buntung dipake mapag pigelang Sudinta. Ari suku katuhuna rikap nejeh gado Adasim. Nanaona nari amang. Deus cedak Sudinta jeung Adasim kontan ngagoak. Adasim ngarasa gadona asa bengo sedengkeun Sudinta muringis bari kepake kerepengan sabab pigeulangna meuni asa tiba buku halu. Wah, hebat Andi euy, hebat. Bahrawi seuri bunga. Aduh, hampura amang. Mainta Mang Asim, cek si Andi bari gawat rek muru ka Sudinta jeung Adasim. Den bae Andi, antepkeun we bohongan sorangan bet anggap enteng yeuh. Andi petana kiri Sudinta jeung Adasim teh lain maksud dek nyelakakeun hidup, tapi mangrupa pangajaran kahiji Andi. Tapi mangrupa pangajaran anu kahiji. Andi nyaeta sing sabae oge teu bisa percaya leuwih sanajan jero masih bisa diteleuman, tapi hate jalma sanajan det
moal bisa dikarobet tegesna ngan diri pribadi anu bisa dipercaya segemblengna asta komat catet Andi urang ulah kageloku nu bodoh katipu ku lungguh ulah kapelet ku cerewet na tukang cuangki nawarkeun mangsana beteung lapar kiteng lapar pikeun si Andi mah kanyaah Barowi ayeuna anu estoning lain di jieunnan teh tangtuna ge kacida matak di kabungaheunana sabab cara kitu teh mangrupakeun jalan hiji-hijina pikeun maluruh jalma anu geus nandasa bapana hiji jalma anu boga cedak dina beungeutna tapak kasabet ku bedog bapana anu taya lian ti Adria anu ayeuna geus misah ti Bahrowi tapi sanajan kitu si Andi tarasok pirajeunan tatanya boh ka Bahrowi boh ka Adasi matawa Sudinta estu dipenem we jadi rahasia dirina. Kocapkeun Aki Surdi manehna ngarasa dedepeun pisan ku inditna si Andi teh sok sanajan dina inditna teh teu bebeja heula tapi lantaran ti isu keneh can momo nya manehna nyobaan neangan bari mapai jalan anu barasna ka Batu Gede tapi nya kitu teh weleh teu kapanggih malah ngadon papanggih jeung pamardaka anu hareta memang dek nepungan manehna saterusna mah bari lempang teh Aki Surdi derak-dak nyaritakeun ngeunaan si Andi teu kurang kagetna tu pamardaka teh tapi waktu ditanyakeun bisi di jalan panggih jeung budak anu umurna kira-kira 15 tahunan pamardaka gigi deug eta sugan kumaha bari ka mana cenah Kang pamardaka nanyakeun ya cenah mah manehna lunta ti imah teh niatna rek neangan jalma anu geus nandasa bapana anu cenah eta jalma teh aya cirina nya eta beungeutna tapak bedog bapana ningali nalika kajadian harita cik kira-kira udah apa tuh begal anu cirina model kitu Aki Surdi terus nanyakeun sabab manehna geus apal pisan lamun pamardaka teh arapa pisan kakomplotan begal-begal asana mah teu aya sabab najan abdi apal oge kakomplotan begal saperti si Bahrowi Ki Jantra si Bagena tapi anak buah nama teu aya anu gaduh ciri atawa cedak beungeutna Kang ceuk pamardaka anu bari lempang teh tarangna ti kerung-kerung we bangun anu keur nginget-nginget hari dipake ngobrol mah teu karasa pamardaka teh jeung Aki Surdi geus narepi ka imah rarasaanna kudu duduluran anu geus matri pikeun urang lemur nalika ngadenge aya pamardaka di imah Aki Surdi menirabul narepungan Ki Jatma oge ngahaja mentingkeun datang nepungan di ditu nama hitung-hitung ngambil hate jeung sok sieun Aki Surdi ngadon cuam-caem nyaritakeun kejadian kamari Aki Surdi anu kakara sebulan di cecingan si Andi geus sakitu ngarasa kaleungitan komo deui Ki Sahudi malah sanggeus badami jeung pamajikanna manehna gilig rek maluru si Andi niatna mah kanu deukeut we ka Pasir Banteng ke Panenjoan atau ke Batu Gede kabeneran teh ngadenge beja yen Mang Amir ini ke Panenjoan sabab ngarasa sono ka Aki Surdi nu jadi bapana geus sila teu nepungan
Kukituna sanggeus pasininya maranehna arinit bareng rebun-rebun duanana geus arinit ka paninjauan. Teu kacatur di jalana Ki Amir jeung Ki Saudi. Geus narepi ka paninjauan Aki Surdi jeung Nini Uti kasida pisan bungahna. Dumeh kadatangan Ki Amir nu jadi anakna. Sanajan datangna teu jeung pamajikanna. Beureun Ki Saudi mah kalieu teh neknean si Andi nya. Aki Sudi nanya sanggeus ngobrol ngaler ngidul. Sumuhun Aki geuningan eta budak teh aya kadinya kadieu nya. Ki Saudi kasida bungana tapi kabungah langsung sirna sanggeus mandenge carita Ki Surdi. Nya eta Ki Udi geus saminggu eta budak teh init geus ti paluruh eta oge. Nya kanu deukeut mah ti teangan da ceuk ijiran mah moal jauh paling ge ka Pasir Bante ka Batu Gede tapi najan ditatanyakeun oge teu woleh paya anu apaleun. Sanggeus mondok sapoe di imah Aki Surdi, Ki Saudi balik deui ka Cipancar bari mawa rasa hanjelu anu pohara. Pamiarsa sadayana, ayeuna urang caturkeun deui si Andi. Harita sanggeus manehna digembleng beurang peuting ku Bahrowi. Manehna ngadenge beja yen isukan cenah Bahrowi rek indit ka paninjauan. Ngan bebeja rek kamana mah ngeunaan urusana. Tapi waktu si Andi menta milu teh Bahrowi satuju. Abdi ngiring Pak, cek si Andi harita nyahayu we sabab rek jeung saha hidup dicing di dieu ari ditinggalkeun sorangan di Gajah Ngamung mah tembal Bahrowi. Kengeng gitu abdi nepangan pun Aki Surdi tosono Andi teh si Andi nanya deui. Atuhnya puguh we nya meunang anu amat hidup ulah cumarita nanaon ka Aki hidup jeung tetep hidup mah kudu milu jeung bapa. Bahrowi siga nu sieuneun si Andi terus cicing deui paninjauan. Pasti atuh eta mah Pak. Apanana abdi teh hoyong teras diajar sareng milari pangalaman. Tembal si Andi. Hade ari hidup. Di peuting Bahrowi Sudinta Adasim ngariung di imahna Sudinta. Anu ayana di wewengkon Batu Gede. Andi isuk urang ka paninjauan teh ayeuna mah jauh kali itu hidup geura reureuh supaya isuk aya tanaga sabab jalan ka ditu teh lumayan jauh cek Bahrowi. Si Andi teu loba tatanya. Manehna muru ka tengah imah geledag we merenahkeun maneh ngagoler dina samak pandan sisi bilih. Ari Bahrowi jeung anak buahna badami di dapur. Samemehreup si Andi pikiranna bet kumalayang kamangsa ka tukang bruh breh narembongan mangsaker ulin di lemurna jeung baturanana. Kenaonnya si Jumat, si Juhri, si Kemed. Jadi inget kayak dian baheula waktu ngaheureuyan kuda haji sobana. Untung harita septana kaburu kasangap. Lamun henteu teh sigana bakal cilaka. Eta deui kuring bet
pirajinan ngasupeun kasir kana ceuli munding. Sugan teh mah ngabalukakeun munding jadi edan. Si Andi ngalamun bari ngerasa luas kaayeunakeun. Lantaran anteng ngalamun jeung meureun bakat tingku capek, antukna las wae manehna sare tibra naker sakebeungna kadenge kerekna anu nyegrek. Kacatur isukna Bahrowi saparkanca geus saged rek miang ka panenjoan anu tujuanna taya lian rek ngadatangan atau rek ngarampok di imana Ki Jatma jalma anu kasohor pangjagudna di panenjoan. Tapi si Andi mah teu hafal kana rencana eta teh. Bahrowi, Sudinta jeung Adasin kaopat si Andi luntak ti gajah ngambung ngajugjug ka panenjoan anu pikeun si Andi mah poe eta teh poe munggaran manehna luntak sanggeus aya kana genep purnama narima gemblengan ti Bahrowi. Si Andi anu memang calakan dan jantan sasetel tahun manehna geus nyangkem sakabe ilmu anu diketeukeun ku Bahrowi. Atuh Bahrowi kacida pisan gede harpana. Dume ayeuna si Andi anu cek hitungan mah masih keneh kasup budak anu kakaramangkak rumaja, tapi tingkat pangabisana geus teu bisa dianggap enteng. Keur deui manehna boga kaistimewaan nu ti nu sajena nyaeta leungeun kencana anu buntung anu pikeun si Andi mah mangrupa hiji sanjata anu lain dikieuna kahebatanna teh. Komo deui ayeuna sanggeus narima gemblengan ti Bahrowi jawara kahot anu geus kakoncara ari lumampahna ka panenjoan teh si Andi mah teu nyaho rek ka mana sabab Bahrowi teu ngomongkeun maksudna oge manehna oge teu loba tatanya. Harita Bahrowi saparakanca geus narapi ka Patu Gede nyimpang heula ka imahna Sudinta. Maksudna leuleuh heula bari sakalian mulihkeun tanaga. Heuleuh waktuosna see pamirsa. Apunten pisan ya. Atur nuhun kasadayana parantos ngadangkeun ieu guaran si Buntung Jago Tutugan oge ulah hilap subrek jeung komen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.